kasih bibi bade beberes lareng saya tadi ayat tamu itu cokot ieu bawa ulah. Sae. Aduh, nu ieu dikasih sikeun. Sok. Alah, lajeng diempel, alah bersih, arah raoskeun. Ya. Aduh. Aduh. Lawas di lawas. Ya. Alhamdulillah ai geus beres roes pagawean mah. Nyalse. Rengse ngalicin. Ya. Rengse beberes jeung gegeroh mah bisa meureun muka deui TikTok. Nyalse bibi atuh. Itu Bisa meureun ibi pelositian deui. nya. Sae. Bagja nu tanya papadana ai. Kumaha bibi? Gening si horeng si mana horeng. Dunungan teh Gusti begawan teh boga incu nepi ka kasep kitu. Oh, gara ranteng kula. Oh. Marukana ibi. Kakasihna Juragan Arjuna ningal soteh dina TV. Nya. Ai ningal di kieuna Gusti. Ieu nafsu jadi luar biasa deui. Nya jor sernud we asa ngora deui. Sernud. Nya. Najan umur geus Desember. Nya. Birahi mah Januari kene. Aduh, awal bulan. Eta Nya. tahun mah. Nya. Sanajan geus menopause. Nya. Tapi cita-cita ningali lalaki kitu mah menikah hayang boga turunan ti eta. Aduh. Hayang bog bisa memperbaiki keturunan. Aduh, pasti atuh ibi. Atuh eta jeung sarareungitna deui. Minyakna ge nu gambar. Jeung eta bari jeung rengkuh ka ibi teh punten cenah ece. Adabna meuni sae aing ngaliwat seungit ka story angin-anginan. Aduh, geuningan laras bibi. Beda jeung tetangga ibi tukang ojek aing ngaliwat teh bau pledug deh. Jeung bau kelek. Jeung bau hasil Nya. di ongkoh Kitu nu matak teh oge. Laras ibi Abong kena incuna pandita adab oge dijaga. Dijagi Nya. Padahal lamun ngudag ngeunaan hirup kumaha uing ibi teh da jelema sangsara bari jeung balangsak. eta teh Pangkat RT acan. Tapi dipandang ku aranjeunna menepi ka di ajen ayi. nya laras Meni asa sarua we diangkat harkat darajat di patempatan. laras ibi Nya. asa dijungjung kulanya. Atuh itu putrana Juragan Gatot Kaca Mohon. menikah bang-bang. Oh, sembada. Nya kumis nepi ka aduh luar biasa. Kumis baplang. Kumis baplang, Nya awak sembada. seterek awak. Waduh, lamun dibuka eta bajuna jigana tahu hungkul awakna. Nya Nya siga roti sobek geus. roti sobek pisan kitu tah roti sobek genep. Eta teh. Aduh. Luar biasanya. Laras Tapi rek ngukur ka kujur we rek mapai ka awak. nya. Da ibi teh geus setengah tungu atuh. Geus kolot kalap. Ngarumasakeun geus kolot. Nya. Tapi cenah pajarkeun teh nyage kolot ibi mah tipeuna teh KTP. Naon ari KTP teh? Ai KTP teh kolot tapi pulen. Aduh. Eta teh. Nya. Alah. Duka pulen nyanguna ieu teh. Nya. Duka pulen liwetna. Ya pasti. Aya oge KIB nyebutkeun STNK. Naon ari STNK? Setengah tua namun kenyal. Aduh. Nya. Kenyal naon? Kitu aya oge setengah tua namun ngegel. Oi. Kang Ibi teh Eta teh. nya dasar we barudak esok ngoconan ai balik di pasar esok kitu tukang ojek ka Ibi teh. Sok hareureun Nya. kitu we kulan. Alhamdulillah Ibi mangsa ayeuna gawe di pasantren. Nya. Heuh rek teu ningali buruh Ibi mah rek digawe bari jeung ngupingkeun naon rupaha papatah kasepuhan. Nya bari diajarnya Bi. Heeh. Rumasa jauh tina agama
sepi ku pangarti tunaku pangabisa dina mangsa baheula nepi ka ayeuna Leres. tapi keur cek anjeuna cenanya cek Gusti Pandita teh mah Mohon. kurang mah better late than never. Hartos. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Leres, Sabab Bibi. naon? Sabab pangeran mah maha mahampura. Nya jemar anjeunna. Meungpeung masih kene aya raga jeung nyawa dina badan, Mohon. urang mangpaatkeun ieu waktu pikeun ibadah. Leres. Ulah duwi ka kajongjonan. Rumasa ayi Nya, ibi mah baheula mah teu lingsih jiga ayeuna. Ayeuna mah buheukeun. Nya ari kapungkur kumaha teh kula. Baheula mah ibi teh begang ka tungir-tungir. Eta teh Nya ngabiola beureunya baheula mah. baheula mah disebutna ge si triplek. Nya ku begung-begungna dalempang we awak teh nepi ka tungir teh. Heeh. Kawas kiripit. Eueuh bergrinjil pisan awak teh. Ya. Teu jiga ayeuna lingsih loba lemak. Seur sing kayo. Heeh, da sidik baheula mah tu sidik ibu mah ibi mah pahatulalis. Oh, na kumaha ibi? Cuklek leuweung, cuklek lamping jauh ka sintung kalapa, liuk deungeun, liuk lain jauh ka indung ka bapa. Karunya teh. Lanceuk eueuh adi mati, dulur lapur baraya beak. Da sidik baheula teh ibi teh kitu. Kumaha? Korban tina perceraian rumah tangga indung jeung bapa. Aduh, broken home teh. Broken home da teh disebutna teh. Mohon. Nya Yoh. kadungsang hirup Nya. da kulantaran nu jadi bapa teh nya kitu teh Kumaha ibi kula? pam kawin deui Nya. anu tungtungna teh nu jadi indung teh teu doa Teh suka. nya eta boga salakina ngawayuh teh na cere teh Nyandung. ai cere lang plus eueuh deui teu panggih deui Uluh. ai ibi dek rorokun jadi indung teh samet umur 5 tahun nak kaburu maut Palias. nya bari jeung dulur lapur baraya beak nu matak dina mangsa harita mah cicing we di stasiun ibi teh Ngadon naon bibi teh? nyang sara barangsa Luntang lantung nya. sare di gerbong Nya. nya Kadang di emper. bari jong kadang-kadang sok ngamen Halo, eta teh? manjangkeun hirup ame meunang sesuap nasi Nya. meus ditewak satpol PP Nya. mun kapanggih teh mah Dadah mangsa harita uritna nu luar biasa ekonomi teh susah. dahar isuk henteu sore dahar sore henteu isuk kadang-kadang 3 poe teu manggih dahar Aduh, karunya teuing. nya Watir ibi. matak begang ka tungir-tungirna teh kulit oge geus rapet jeung daging Elah, nu matak teh oge jeung tulang teh geus. ayeuna geus kieu Oh, senang. heuda perjalanan baheula mah matak dicaturkeun teh matak era sorangan Nah, kunaon? sarua jeung ngabolekerkeun borok di pasar Oh, na kumaha? Bibi? ngalaman diperkosa Doh, na ae. ngalaman di kitu di kieu nasib diri bagja ama Watir atunya. heeh da lain masalahku diperkosana kulantaran teu boga duit Nah, ai kitu. aya nu nawaran rada gede Nya. naik cenah 5.000 Aduh. 10 menit kitu da teu ngarti mimitina mah Oh, teh bener. Nya. Pasti atuh. nu penting mah bisa nahar mangsa harita mah dume ka beuli uduk jeung kon nasi kuning Nya. Asal ayeuna mah ayeuna pola lampahan baheula nepi ka kitu mah matak ngejerit maratan langit ngosiak maratan jagat ai pasti atuh. muringkak bulu punuk boga kabogo ku kabogona bae bogo teuing ka lalakina baong kudu wae main wae kanu peuting kanu suni Nya. nya Ngadon naon? si horeng aya geus seubeuh mah ditinggalkeun nya awewe mah Habis manis. heeh tanu matak dina lebah dia rek beupeujeuh we ka kaum hawa utamina ka gadis-gadis Leres. jaga kehormatan neng-neng teh pikeun salaki engke jaga lamun geus ngaliwatan ijab kabul sabab naon ulah cara ibi karasa geuning jadi kaum hawa mah goreng diomongkeun Kan komo geuning aya lalaki mah aya geus ngomongkeun teh si itu mah geus beunang ku aing ke bagian ku urang itu ieu geus jiga giliran we aing nya pasti bibi atuh. nu matak dina lebah dieu kade tak urang imanan Nya. dina hate kandelan ulah nepi ka kagoda ku rayuan lalaki bener. lalaki mah buaya kabeh oge Buaya. penggombal Nya.
nya kecuali dalang Eta nya dacan pernah manggil dalang bawong Leres. Abi saksina. nya tuh saksina Kang Oman Leres. muhun kitu ai marukana oge laras Ibi. atuh lalaki na nonomanana atuh lamun hayang mah ulah nepi ka merkosa kawin we Kawin we. Langkung ibadah ongko nya dayeuna lamun kitu teh masok ngaran kulawarga jadi goreng cemar. nya Laras. inung bapak kacoreng Ya. bisa kumaheun jaheut manehna lamun urang ngadangu anu jadi turunanana urang teh kakak kitu laku lampahna Laras kulan mit-amitnya bararaid teuing Bibi nu matak ibi mah geus sagede geus sakumur kieu mohon. aya sok ngarakacak nempo TikTok teh Nah kumaha. bari ngadengekeun lagu hikmah diri Kumaha cing Bibi. hikmah diri nu kuneng pani sabilulungan Sabila. Sabila. naon Sabila. poknya pani sabilah Nya. nya gening dina unggalna teh mungut teh gampang Aduh. Ada. metik hasil perjuangan Hmm. iwati sadar penuh pengorbanan da gening bukti keur hikmah diri Ada. milik teu pahiri Aduh. dijawab ku budakna Desaka aji gobok cenah Bener. Bari jeung bari jeung kumaha eta sungut budak aing nepi ka kitu di papatahan teu era ku indung aing Nya. ai ulin ka indung aing teh jang geura salam Nya. gigideug balik aji goblok cenah jiga we dibarah ku bapana heeh Bae da budak. Mang we Odong. kitu teh mah budak le Mang Odong disuntrungkeun. nya kitu marukana teh oge heuh da karasa kapeuri Ya kumaha. nya nah siapa bae nyarekan ka aing nyarekan ka aing rek nakol budak nih sapi teh sia Marukan teu hampang Nya. leungeun gitu. cing neng pani atuh mengpeung ka dieu Dah. etang-etang ieu mah kaul ka bos Rodi Nya. galindengkeun sakedik masa geuleung eta hikmah diri Hikmah diri. etang-etang ka bos Rodi tadi geus nyawer ngaheulaanan sugan we neng wulan nambihan Dah eta amin. nya kitu Ya. Sok disengakan ku saka eta. disenggakan ku si sak ulah sia ka mah goreng bibir ya nama nya Alah. Padahal nu ngasuh teu sangkanya neng pani geulis kitu nya nya. oh geulis neng pani teh bageur Aya kahoy-hoy meureun. ieu we cucungik dalang pigageuleun mah Naku naku Hah? mah. Rek teh pigageuleun kumaha neng pani teh penyanyi Nya. bayangkeun ku sia Bener. ditanggap ka ditu ka dieu Oh, nyuk suruh kampung mah pai. ku dalang mah lain ditanggap nyanyi kakak direuneuhan pan goblok da kitu teh kitu marukana teh oge cing neng pani damang Pangesto AA. aduh lain AA tuh ibi Oh Ibi, Pangesto Ibi. ieu teh ibi Sabrina teh ieu teh Aduh. nya Ibi jangkrik gitu baheula. nya ibi lilis ieu teh marukana sarua gembrotna mah Sami. Sami. si bunda Katun pencana. kumaha teh lagu hikmah diri teh Sakedik we nya anya. Bibi. bibi sia teh ngomong teh kemana AA di prosotkeun cek aing Ulah. ulahnya Ulah di dieu. nya Tong Ewe. jengkeun cenah kumaha teh lagu hikmah diri teh Mungguh teu gampang metik hasil perjuangan. lain alah cicing sia teh dengekeun Allah daya mah lagu sedih dikoplokeun Wang sulan deui neng Muhun Ibi.
mungguh teu gampang metik hasil perjuangan hiwati sabar pinuh keyakinan dageun bukti keur hikmah diri milik tepahili sujud syukur ka pangeran tina rupi kanikmatan jeung kabagjaan Swanten nepi ka halimpung kitu luar biasa mundina goreng jair mana restas teh sorang teh nya cacak sorana bayangkeun nya komo sorana marukana tah kitu metik hasil perjuangan si horengnya euy da ai hasil mah moal mengkhianati proses mah moal mengkhianati hasil laras urang we dina rupaha kahirupanana cek Bapak ulama mah di mana datang papasten HD prak urang geura syukur datang papasten goreng prak urang geura sabar sabab papasten HD jeung goreng teh pikeun ngandelan kaimanan urang jeung katakwaan urang ka numur beung alam sumuhun nya laras eta nu matak teh oge bogoda dodoja nu karandapan ku sewang-sewang jalma boga lakon lampah sewang-sewang laras urah ngapulah nepi ka ngahampangkeun kana kanyeri batur piheung teuing manehna teh leuwih parna tibatan urang nya ai laras ibi nu karasa nu karandapan ku ibi geuning borehel teh ngagelenyu seurina mah geus setengah tuweuh geus kolot anak dipikir dibulak-balik dipapai di rasa-rasa riwayat hirup teh geuning kitu untung endingna teh kieu kabayang mun setengah tuweuh kieu cicing di stasiun ibi ngaladangan keneh lalaki amit-amit palias teuing amit-amit nu matak teh oge sing jararawu untung dirorok ku Gusta keluarga PDP Bagja Putra nya bagja Bapos Rodih tea marukana nyabager najan teu patula patali getih dulur tea oge tapi nya deudeuh welas asih we ka ibi diangkeun anak laras ibi nya can ku Bapak Dewan Wahyu marukana sok dibekelan ibi teh eta teh ai Bapak Dewan Wahyu mah sadana ge jiga juragan Gatot Kaca wah laras nya Handarwan nya gentem jeung bager di anjeunna mah unggal panggih jeung ibi teh unggal songgolosor eta teh kitu marukana oge nu matak pameunteunna cahayaan Bapak Dewan Wahyu mohon aya meureun aya kurang kumaha dipuji tah nya sebelang bentor ayi laras ibi nya rek beberes deui itu mesin cuci rada ngadat teh nya Kabalna pegat. bari ka ditu heula mangga ayi assalamualaikum waalaikumsalam ibi